A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakun ala للعالمين Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Bapa laku indung kemulung doa Bapa restu indung gomong kebeling nyucung beranaki wong kepejaan pucung ayun ku sampai ayun di ayun ku sampai di ayun ku sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaki hidup mah budak soleha. Kabanggaan apa? Kabanggaan mamah bager. Leleskeun hati hidup anu tewas pinuh ku sombong tina diri. Sabab di payunan hidup teh lain sasaha bager. Tapi dua jirim pahlawan anu ngagelarkeun hidup ka alam dunia. Moal aya hidup lamun seug aya apa jeung mama. Teteh bager.
Alangkah indah dan mulia ketika Nana memanggil ayah dan bunda Bager. Gelis dinangna nengne dileletik dilalakun dina pangkona nu jadi indung jeung bapa. Mang tahun-tahun hidup babarengan Bager. Geura tanyakeun kana diri. Geus mulang tarima naon hidup ka mamah Bager. Geus mulang tarima naon ka bapa. Ayeuna hidup rek indit Bager ngarumah tangga. Bahagia masih keneh kasaksikeun ku bapa jeung ku mama. Bayangkeun ku hidup kumaha lamun bapa jeung mama geus eueuh Bager. Kumaha lamun mamah geus dimandihan ku tatangga, bapa dibungkus ku kain kafan dianterkeun ke alam pamakaman diurup ku taneuh beureum. Geus sehebat apapun kita anak-anaknya, sepintar apapun kita anak-anaknya, takkan pernah mampu menghitung kebaikan, perjuangan, pengorbanan, kasih sayang mamah jeung bapa Bager. Nalika indung rek ngalahirkeun hidup, berjuang antara hirup jeung maot gelis. Sabaraha urat-urat indung anu pegat, sabaraha getih indung anu ngabayah bahantel kana bumi. Sepintar apapun kita anak-anaknya, takkan pernah mampu menghitung setiap keringat yang keluar dari jasad seorang bunda, padahal bunda geus capek di siang hari ngurus hidup Bager. Tapi hidup gelis anaknya. Kunaon ka indung nu geus ngakandung sok wantun sutak setak. Kunaon ka indung nu geus ngalahirkeun hidup sok wantun buat baeut. Bahkan sakapeung indung ngecelakeun cai panon. Tengah peuting jemplang-jempling indungan nyaring gelis anaknya ngagedor panto rahmatna Allah bari nyarios ya Rob. Sakit hati ini ya Rob. Nyeri hatiku anak disentak di badan, tapi indung mah tetap indung Bager anakking diharapkan jadi anak kadang-kala tersenyum penuh dengan keindahan, padahal hatinya tergores luka gelis. Teteh hidup rek ini tinggalkan mama terdengar indah ketika Nada mengetuk pintu kamar mama, menghampiri mama, memegang tangan mama sambil berkata kepada mama, "Mama, teteh hoyong nikah." Asa ngimpi Bager. Hidup ayeuna rek indit ninggalkeun mama. Kekerek sadar hidup lain milik mama, tapi titipan ti Allah nu hiji waktu kudu papisah jeung mama. Sok Bager suhunkeun hampura mama. Bayangkan hidup keur nyentak, bayangkan hidup keur nyeri hatekeun mama, bayangkan mama keur ngecelakeun cai panon ku hidup Bager. Mama, Papa, maafin teteh selama ini. Kalau banyak salah, selalu ngerepotin mama, Papa. Bagja gelis anaknya. Ibu ingkang putri nyuhunkeun doa akan pergi jauh meninggalkan ibu. Daya sanes nyuhunkeun ridho, doakeun kumaha. Teteh, solehah mama, terima kasih buat 25 tahun. Teteh udah jadi anak yang baik buat mama, udah jadi anak yang soleh buat mama. Sudah mama maafkan segala kesalahan teteh sama mama.
besok tanggal 28 teteh menikah sama abang. Mama ikhlas, mama hidup. Teteh berada di tangan yang tepat yang bisa menjaga teteh dunia dan akhiratnya. Mama pesan jaga sholat, baca Quran, jadilah istri yang baik, yang soleh, yang sabar. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak teteh nanti. Semoga Allah selalu memberkahi segalanya buat teteh, rumah tangga teteh, sakinah mawadah warahmah. Sampai nanti sama-sama lagi sama abang di akhirat nanti, di zanahnya nanti ya. Bagja gelis wasuh sampean mamah bager tugas ngadoakeun ka hidup simpan dina pangkonan bager diangkat sampean anak bager. Aduh mama mangkat ujung tentrem yung sidik waringi pi ibadah kelengudang jaga tanda tuh beriman iri gawas dampal sampean bibit buih diri lahi Pasihan minyak wangi gelis anak mamah nugas mere seungit ka hidup simpan di handap. anak Sujud ka mamah bager hakikatna ka Allah. ibu Allahumma gfirli peluk bager tangkap gelis anak. Subhanallah. Sasana wae mamah bager mumpung aya keneh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamah bainakum fi khair. Teteh bahagia bager sing panjang punjung lulus bahlus luhur ku tagade dunia sing sakinah mawaddah warahmah. Cium mamahna bager bagja geus mayun ka apa bager Mugi Gusti sami wasuh bager anak kocor kencai barokah doa. duh rama tunggu sangat kalabuk nung ngantik siaturwangi aduh siawangi pangarasaan nung ngayong kabibit buit diri abdi aduh diri abdi dada pangampuran sareng pidoa tiada Simpan di handap. Gelis anaki inilah kedua kaki yang tak pernah melepas kata lelah gelis. Kedua kaki yang tak pernah mengenal kata lelah. Kedua kaki yang berjuang terus tanpa henti. Tak ada menit yang bisa berhenti, tak ada saat yang bisa lewat, tak ada waktu yang bisa mundur untuk libur. Tak ada seorang ayah yang berhenti menyayangi, mencintai anak-anaknya. Gelis hidup rek indit ninggalkeun bapak. Nu baheula ngajarkeun hidup ngorondang, ngajarkeun nangtung. Bahkan bapak pernah nganterkeun hidup ka gerbang sakolahan, hidup nu nungtun bapak nungtun hidup ngadadahan ka bapak ngadadahan ka hidup.
Ayeuna hidup rek indit bager pileuleyan minta izin ka bapak bager. Bapak, Teteh minta maaf kalau Teteh banyak salah. Kalau Teteh banyak maunya. Makasih banyak sama Indo udah ngasih pelajaran banyak buat Teteh. Sudah mengusahakan apa yang Teteh mau. Teteh mohon izin sama papa, sama mama. Teteh mau menikah dengan pilihan mama dan papa. Doakan Teteh dan abang sakinah mawaddah warahmah. Nilingku Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, anak saya bapak. Gua pura segala dosa teteh. Ampura bapak bisa semua keinginan teteh. Alhamdulillah, teteh nemuin si abang yang baik. Dari pilihan teteh, dari pilihan papa semua. Bagja. nilingku hidup kesayanganku Bagja gede. kuasa Hiji jeung mamah bagus. kini Teteh sok tangkep mamah bagus. Hiji jeung bapak dua anak geus. hidupku Bagja. Barakallahu laka. Wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. sepuh udah pisan Bagja sukri gede. Sok sasanoan heula hidup. lulupun Punggeneh aya bapak jeung mamah bagus. Mugi apa Sok pikiran hebat cekap bagus. Mugi Gusti Mayur karai nang tayunan nelingku Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anak king teteh, anak bapak, anak mama. Di payunan hidup teh lain sasaha, tapi nu jadi adi bager. Sarua kebanggaan bapak jeung kebanggaan mama. Bang tahun-tahun hidup babarengan jeung bapak jeung mama jeung nu jadi adi. Ayeuna geus waktuna bager anak king hidup kudu mandiri, kudu dewasa, misahkeun diri jeung adi, misahkeun jeung bapa jeung mama. Hidup kadang kala sok heureuy, tapi kadang kala sok pasea jeung nu jadi adi. Teu aya lepatna bager lamun hidup dina ieu waktos minta hampura. Kalau jadi adi, titipkeun bapa, titipkeun mama bager. Sabab ieu adi bager anak king gegenti bapa jeung mamah lamun geus eueuh nu bakal silih bela silih jaga teh lain jeung sasaha tapi jeung adi. Titipkeun bapa, pihapekeun mamah, bisi tengah penting jemplang-jempling bapa mama sakit bager anak king. Sok nyarios bae. Mia, Teteh mau minta maaf kalau di rumah suka marah-marah, suka nyuruh-nyuruh. Doain Teteh sama Abang
mama sama papa. Kalau ada papa bilang teteh, kalau disuruh jangan susah. Mia jagain mama sama papa, jadi istri yang baik, jaga sholatnya, jaga ngajinya. Lancar rezekinya, urusannya. Kalau untuk Mia dan kayak baik, yang baik sama abang, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik kalau udah punya anak. Dipeluk tetehnya Bager. Subhanallah, sing aku rejeng dulu, sing haat jeung baraya Bager. Saroleh bapak berangkali luar biasa, saroleha bagja Bager, sing tiasa ngajaga harkat martabat rumah tangga. Sok peluk bapak jeung mamaku dua anak sadayana Bager, dipeluk dua-duanya Bager. Saroleh mama bapak bagja guys, sing aku rejeng dulur sing haat jeung baraya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Alhamdulillah. Cekap Bager, cekap guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat dimuliakan ku Allah. Rupina rekse prosesi acara siraman bagi ngaras ngecakeun Aisyah. Teteh Bager mangga kagok tos acukeula.